Bismillahirrahmanirrahim. Ila mu'alif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ieu ngalajengkeun anu kamarinya, anu kamari teh geuningan ieu aya kapan teh Ustaz? Aya kholaqo. Masih halaman 7. Kholaqo teh jajaran anu kholaqo alamat. 1 2 3 4 5 6 7. Jajaran ke-8. Tilu. Summa kholaqo ujung tah. Ya, katanya. Mohon. Tos kabir, alam kabir. Aya. Taya tanggal jengkeun eta nya summa kholaqo. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari masih disebatkeun nyaeta mana summa kholaqo tuluy ngadamal Allah minhu tina nur Kangjeng Rasul. Al-jasama kana pirang-pirang jisim. Qala ta'ala azza wa jalla Allahu khuliqu kulli syai'in. Aya. Mohon. Minha tuduhna kana Nur Muhammad. Mohon. Di dieu teh bade ngajelaskeun nyaeta kamari tacan rengse ay kholaqo tegasna ngadamel Allah al alama kana alam. Kuluhu tegasna sakabeh alam. Ala surati Rabbi netepan kana suruh Allah. Kitu nya. Ta ieu teh ala surati Rabbi netepan kana suruh Allah. Kan logatna netepan kana rupa kitu nya. Kana rupa. Jadi bahasana kieu Allah ngadamel makhluk berarti eta teh bukti tanda keagungan Allah. Lain ngabahasakeun Allah misalkan ngadamel kijayat misalkan kasep berarti Allah teh kasep. Lain ngabahasakeun kitu jadina teh. Lain. Jadi pan ari di Allah mah tos teu aya bahasa goreng jeung alus. Di Allah mah aya bahasana naon ketika ningali perkara anu goreng berarti timbul eta teh tina sifat jalal Allah. Ketika ningali perkara anu alus eta timbul tina sifat jamal Allah. Tak kitu. Jadi henteu ngabahasakeunana surah teh rupa gitu. Jadi anu dimaksud surah teh sanes ngabahasakeun rupa nya, sanes ngabahasakeun rupana Allah, sanes kadinya. Pan logatna mah rupa tapi di nyata nama sanes kadinya gitu. Ditakwil. Anu dimaksudnya eta teh jamal sareng jalalna Gusti Allah. Perkara anu sae berarti eta timbul tina jamal Allah. Perkara anu teu sae
timbul eta teh tina jalal Allah. Jadi hate teh aya adab-adaban gitu, aya adab-adaban. Jadi tos ti Allah mah teu aya perkara alus jeung goreng. Jamal berarti eta gindingna Allah, jalal eta teh agungna Gusti Allah. Itu tetep we namrakna dina dohir maujudat. Misalkan katingali mata kepala ku urang ieu teh goreng jeung alus, tapi urang mah nekatkeun hate mah ketika ningali perkara anu goreng eta timbul tina jalal Gusti Allah. Tapi henteu nganisbatkeun Allah goreng jadi teh kitu. Tetep we nganisbatkeun Allah teh agung. Nya. Jadi surah teh dihartian ku ahli ma'rifat mah sanes rupa atanapi bentuk nya sanes. Jadi singkade eta dina ngalogatan. Jadi ari bentuk mah berarti rupa mah disebutna lain surah, disebutna rusum. Ai rupa mah nya bentuk jeung rupa disebutna rusum eta mah sanes kana surah. Jadi rusum teh bentuk, maksudnya teh jangkung pendek, leutik, kasep, gorengna kitunya. Ta eta tuduh berarti rusum eta mah. Ya, pami dina perjalanan misalkan lempang hate menuju Allah mah disebutna eta teh naon? Sapar awal. Ya, sapar awal geuningan lamun rusum teh mana sairul qalbi minar rusum ilal ufukil mubin. Eta sapar awal mimitina hate lempang ya, hate lempang ti makhluk ka ufukil mubin. Sapar awal asana ningali bentuk kejaet teh jangkung badag misalkannya ayeuna mah geus teu katingali jangkung badagna. Poek we hate teh nya, poek ta poek. Naon sababna pan can usul teh awal-awal mah ta eta teh ufukil mubin disebutna. Nya. Ari surah mah nyata jamal sareng jalal Allah. Tatuduhna kadinya surah teh lain rupana Allah, lain netepan kana rupana Gusti Allah. Jadi dohir maujudat, dohirna setiap perkara lain nuduhkeun bahasa surah teh lain nuduhkeun kana rupana Allah. Ya, lain, tapi eta surah teh nuduhkeun kana sifat jamal sareng sifat jalal Gusti Allah. Eta logat harfiah nama. Itunya, tapi dina nyatana mapan anu alus jeung nu goreng teh eta oge dibanding taklif nya, dibanding taklif hakikatna mana rububiyah sareng rohmaniyahnya. Jadi kan di Allah mah tos teu aya goreng jeung alus kan dibanding taklif tos teu ka taklif di Allah mah saperti kos murang kali kan murang kali tadi misalkan teu puasa aya murang kali mah teu aya goreng jeung alusna teu puasa teh naon sabab teh can kataklif. Aya orang dewasa mah misalkan orang dewasa tadi teu puasa tak goreng eta berarti dibanding taklif. Jadi surah teh ulah dilogatan logat harfiahna atanapi kana rupanya dina kitab ieu mah sanes bahasa kana rupa. Artina ditinggalikeun kasabeh jeroana rupa gitu. Ta eta teh pasti aya jamalna jeung jalalna Gusti Allah. Aya misalkan jalmi kasep kabeh jerona tingali eta teh Allah anu ngasepkeun eta jalmi, tapi bukan berarti eta Allah misalkan tuduhna kanu kasep. Ya. Moal mungkin misalkan ngadamel meja ieu teh nu ngadamel meja seperti kos meja nu ngadamelna. Tah dina ieu perkawis tingali deui teh masih keneh ngabahas Allah ngadamel naon ngadamel Nur Muhammadnya urang ngajelaskeunna sakedik. Tah tinggalikan di dieu ya penjelasanana supados paham kitunya di eta teh sengaja ku abi digambarkeun kieu kumaha pik eta pik kitu palidinya coba eta na tingalina pada pahamnya ayeuna urang jujutanana kieu
pan saur tadi dina kitab Allah teh ieu zat Allah ya, zat Allah ieu nur dat Gusti Allah. Tina nur zat Gusti Allah teh dina nur dat didamel nyaeta Nur Muhammad teh ya, Nur Muhammad kan awal-awal na tina nur dat teh didamel nyaeta Nur Muhammad kitunya. Dina kitab kamari disebatkeun Nur Muhammad teh namina oge aya anu disebatkeun Nur Hakikatul Muhammadiyah ya. Nur Muhammad teh aya nu ngabasakeun Nur Hakikatul Muhammadiyah, aya oge anu ngabahasakeun Aqlul Awal. Jadi upami mungkin aya bahasa Nur Hakikatul Muhammadiyah atanapi bahasa Aqlul Awal eta berarti tuduh ka Nur Muhammad ya, Nur Muhammad. Tah kitunya. Tah mungkin ku abi bade dijelaskeun ieu teh. Ieu mah rundayan tina Nur Muhammad heula. Nur Muhammad nur dat Gusti Allah, tina nur dat Gusti Allah teh ngadamel Allah teh Nur Muhammad. Nur Muhammad teh bisa disebat oge Nur Hakikatul Muhammadiyah. Terus dia bisa disebat oge Aqlul Awal. Bisa disebat oge Alam Jabarut. Jadi lamun tuduhna Alam Jabarut berarti Nur Muhammad. Ya, berarti alam asma sifat. Gitu nya. Terus tina Nur Muhammad didamel di naon tina Nur Muhammad ye nafsu kuliah aya dina kitabna. Ku abi dibagankeun kieu teh di kotak-kotak gitu supados jelas gitu. Aya dina kitabna pan memang kan jelas dina kitabna oge ngan ieu langkung jelas rupina mah. Tina Nur Muhammad teh didamel anu pertama nyaeta nafsu kuliah. Ai disebat nafsu kuliah teh sakabeh makhluk ya, sakabeh makhluk. Teras tina nafsu kuliah didamel deui alam misal. Nah kamari sebatkeun oge alam misal ya. Ai alam misal teh berarti kamari naon, alam misal teh nyaeta caket kamulki ya, caket kamulki tapi caket ka dunya, kalam dunya gitu. Alam malakut tapi caket nama kamulki ka dunya. Nah, alam misal nah misil makhluk anu bangsa nur. Ieu teh alam misal teh biasa disebatkeun oge alam barzah, alam suroh ya, alam duriyah eta alam misal. Tatina alam misal terus kahanap berarti ngadamel alam dunia ya. Alam dunia kumaha? Alam dunia teh nyaeta alam ajrom sareng ajsam, jirim jisim katanya, jirim jisim. Tah ti mana? Ti nur dat Gusti Allah dugikeun ka Nur Muhammad eta qadim ya, qadim hadrat Allah tah ti nur dat Gusti Allah ka Nur Muhammad eta qadim. Naon sababna qadim? Sabab alam asma sifat, alam jabarut ya, alam jabarut, alam asma sifat, alam af'al oge di dieu. Maksud alam teh lain alam-alamnya tapi ieu mah alamah ya, alami alamah kitunya. Tah ieu teh qadim tina nur dat Gusti Allah wiosnya teu ngartos oge. Insyaallah mungkin mah ngartos ditapakuran mungkin teh ngartos. Nyata kan ieu mah kumaha kakiatanana mungkin teh kakiatan ngaosna sareng kakiatan mujahadahna. Mungkin nanti pasti kapangih sareng pasti paham lah. Ayeuna teh paham deh. Abi kapungkur sapertos kitu. Matakan ditulis sapertos kieu teh.
Jadi itu perjalanan-perjalananannya, perjalanan-perjalanan. Jadi nurdat tina nurdat Gusti Allah berarti Nur Muhammad, Nur Hakikatul Muhammadiyah atau napi disebut aklul awal. Eta mah qadim. Naon sabab qadim? Nyata alam jabarut. Alam jabarut qadim. Terus alam asma sifat jeung af'al. Kitu ta. Terus tina nafsu kuliah dugikeun ka alam dunya ta eta mah hadis. Tos makhlukot, ya, tos makhlukot, nafsu kuliah, terus alam misal berarti eta hadis, ya, hadis. Lebatna asal af'al berarti. Tapak damal pan, tapak damal, tapak damal berarti mulki, malakut, gitu. Terus alam mulki. Ya. Tapi bade ngajelaskeun ieu. Pan berarti di mana-mana orang ningali hiji perkara. Supaya orang ningali kabeh jorouna perkara anu dohir ta urang teh lempang ti makhluk ka nurdat Gusti Allah. Lempang bahasa lempang teh tadi disebutna sapar. Mungkin teh sapar teh aya sapar awal, sapar sani, sapar sali, sapar robe. Jadi aya tahap-tahapna. Ta Kangjeng Rasul mulaina mi'rajna teh ti alam misal. Kangjeng Rasul tamatakan urang mah berarti ieu di urang di alam dunia, lempangna urang ieu nya, lempangna ti alam dunia. Ali alam dunia teh alam ajrom jeung ajsam. Hadisnya hukumnya hadis. Berarti anyar-anyaran. Disabat oge alam dunia teh nyaeta alam mulki. Jadi upami ngabahasakeun alam mulki berarti eta teh alam dunia. Ya. Alam dunia bisa disebat oge alam syahadah. Nyaksinya di alam dunia. Tapi penjelasanana syahadah sabanya. Kumaha? Alam syahadah sabi. Mohon, nyaksi alam nyaksinya. Nyata. Maksudnya syahadah dia menyata. Dohir gitu. Alam ajrom ajsam tegasna makhluk anu bangsa jirim jisim ya ayana di alam dunia. Jadi lamun anu ngajirim jeung anu ngajisim eta berarti disebutna alam ajrom ajsam berarti alam dunia. Lamun bahasa jirim berarti tanguluk jungkerengna nya katingali jungkerangna eta jirim nyata lah gitu. Lamun jisim berarti seperti lelemes bangsa cahaya ya kitunya ngebahasakeun ya berarti matakan makhluk kot hadis ya makhluk kot hadis matakan kunaon dia disebut alam ajrom jeung ajsam alam tanguluk jeung alam cahaya matakan alam mulki kabagi dua alam dunia kabagi dua hisi batin ya alam dunia kabagi dua mana hisi batin alam jin teh masuk karena alam dunia tapi anu bangsa hisi batin ya hisi batin hisi batin berarti henteu katingali ku mata kepala ya hisi batin alam jin. Terus nu kadua alam dunia nyata hisi dohir. Ai alam jin mah hisi batin, anu bangsa batin, anu bangsa lelemes ya. Anu kadua hisi dohir. Mana hisi dohir? Alam manusia. Jadi alam mulki atanapi alam dunia teh kabagi dua. Hiji hisi batin nyata alam jin. Berarti deket alam jin teh nya, deket alam dunia kene. Dua hisi dohir nyata alam manusia. Ta urang teh leumpang ti dieu ieu ti dieu. Ti alam dunia, ti alam ajrom ajsam. Ya, leumpang nah teh urang. Nah, terus berarti naik ya ka malakut. Ari naik ka malakut mah berarti bahasana malakut teh
elingan urang hate geus mulai tah hate geus mulai eling lamun nalika urang bisa hate teh ngaku eta dibisakeun aya anu ngabisakeun can nepi yeuh can nepi di mana urang hirup hate teh ngaku aya nu ngahirupkeun tah lamun aya elingan kitu eta batin urang keur di malakut mata kan aya ngabahasakeun hayu ditungguan di malakut ku di dieu kan kitu tah eta teh ngabahasakeun hayu urang aleling urang balik ka Allah kitu nya alam malakut oge kabagi dua tapi alam malakut mah alam nurnya alam nur cahaya matakan itu nafsul kuliah jeung alam misa alam nur alam cahaya eta teh alam malakut urang teh naik ti mulki ka malakut naik hate gitunya batin malakut kabagi dua yang malakut hiji lauhil mahfud bisa disebut oge berarti lauhul qada mualak jadi katangtosan Allah ya katangtosan Allah pikeun urang tos dicatat di lauhil mahfud ya tos dicatat urang teh bakal pibung hareun bakal pinauneun maot naira tos dicatat di dieu jadi matakan hiji jalmi upami tos ningali ieu hatena ningali ka lauhil mahfuz sahari-harina henteu luhlah naon sababna boga kayakinan geus akur da di lauhil mahfuz geus aya catatanna kitu ta manfaatna hate ningali ka alam kanan ka lauhil mahfuz teh kitu misal tadi urang isuk bunga misalkan aya ka bunga secara dohiriyah hate teh henteu bunga ku kaayaan bungahna tapi hate bunga ka Allahna da tos dicatet atuh di lauhil mahfuz jadi henteu riweuh gitu sabalikna keur dina nalika urang ripuh oge misalkan urang keripuh lah taruhlah secara duniawi gitunya jadi hate teh teu luhlah karena hate tos ningali ka alam non ka lauhil mahfuz disebutna qada mualak katangtosan anu tos ditalukeun kana sabab jeung syarat nya pandi poe ieu jam sakieu gitu nya di lauhil mahfuz kuring teh geus dicatet ku Gusti Allah teh dina lauhil mahfuz jadi henteu riweuh gitu jadi tuh kolong mikiran da tos ditangtoskeun jodoh pati bagja cilakana tos ditangtoskeun di lauhil mahfuz tah itu lauhil mahfuz teh ayana di alam malakut di alam malakut hiji alam malakut lauhil mahfuz tah anu kadua alam malakut alam misal ya anu dicaritakeun minggu kamari alam misal teh misil makhluk bangsa nur ya misil makhluk bangsa nur teh alam misal teh disebut alam tamsil henteu katingali ku mata kepala tapi batin ningali nangkin teh nyebatkeun naon alam misal teh tertuju ka mana bisa disebat oge alam barzah alam misal berarti deketnya alam barzah teh jeung dunia saha sababna alam barzah pan ti mana ti mulki tos ningalkeun tapi ke akhirat can nepi jadi alam misal alam barzah teh deket ke alam dunia tah eta teh misil mata ta'rifna misil makhluk bangsa nur tahnya malakut kabagi dua alam dunia oge kabagi dua nya terus pan urang teh leumpang ieu hate leumpang ti makhluk ti mulki ka malakut berarti alam para malaikat bahasana alam elingan lah aya di alam kaelingan kumaha ieu dina malakut teh pertingkahanna asar afal ningali teh kana tapak damel tuduhna kana tapak damel teh kana tapak damel Allah jadi nalika urang ieu mata kepala ningali urang sehat ieu sehat urang teh tapak damel Allah ya dina nalika urang tiasa ti bumi ka majlis ieu teh tapak damel Allah urang dibisakeun ti bumi ka majlis
Ieu tapak damel Allah urang didaekeun ngariung di majlis. Jadi hate teh tujuna lain bisa urang, lain daek urang, tapi eta teh tapak damel Allah. Tah lamun kadinya boga pamikiran di hate urang, eta urang teh tos mapai ka malakut. Hebatna jalmi mah kitu, dohir di mulki tapi hate di malakut tuh. Nya, sebenarnya mah istimewa. Jadi sebenarnya mun geus di malakut oge terhindar tina kesombonganna oge. Naon sababna? Sabab nuduhkeun di mana bisa Allah nu ngabisakeun, bisa diurang pan asar apal. Eta teh padamelan Allah. Gitunya tapak damal Allah. Tanya asar apal. Ta ieu mah hadis disebutna. Masih keneh makhluk. Ya, masih keneh makhluk. Jadi hadis makhlukot, masih mana makhlukot. Ta naik deui misalkan ya urang tina asar apal. Urang boga pamandengan di mana-mana aya asar apal berarti timbul eta teh tina apal. Tapak damel berarti eta timbul tina padamelan. Timbul aya anu gaduh damel. Contohna kieu. Ieu mejanya, ieu meja teh ieu teh tapak gawe tukang meja. Jadi henteu ningali urang tapak gawe tukang mejana tapi ningalina pagaweanana tukang meja. Jadi ningali meja teh kabayang ieu pagaweana tukang meja. Jadi geus teu ningali asar apal tapi ningali anu boga gawena. Tah nya teh tah kan apal. Terus misalkan tos dina apal, can nepi sebenarnya mah eta teh. Dina apal, urang ngagaduhan pamandengan sing berjalan waktu eta teh aya pengetahuan kana ngaji teh. Satiap sakur padamelan eta timbul tina sifat. Nya, aya bentuk pagawean eta teh berarti timbul tina bisana Allah, timbul tina kersana Allah. Berarti timbul tina kudrat jeung iroda Allah. Tah berarti eta teh asma jeung sifat. Lamun hate tos tertujuna kana asma sifat berarti eta teh urang di alam jabarut disebutna. Jadi ningali bisa urang, ieu urang we heula. Lamun ningali bisa batur, urang ningali we urangnya. Bisa urang. Katingali ku hate urang, katekadkeun ku urang eta teh bisana Allah lain bisa urang. Tah berarti tuduhna kana kudrat Allah, tah urang teh ruhani kaya-kaya keur di jabarut harita teh. Naik tah eta disebutna taroki. Tah disebutna tina asar af'al kana asma sifat eta disebutna taroki. Ari suluk mah leumpangna leumpang hate urang ti makhluk menuju Allah eta suluk namina. Ari tarokina naikna kitu nya. Lamun di Kangjeng Nabi mah Isra teh di urang mah sulukna, Mi'raj di Kangjeng Nabi urang tarokina. Kita ngabahasakeunana ya. Taroki ti af'al kana asma kana sifat. Kunaon asma sifat sabanding karena memang talajum di mana-mana ketemu sifat pasti eta teh moal patebih tina mausuf. Kitu nya anu disifatan. Jadi asma sareng sifat teh talajum. Alam jabarut tah eta berarti tos ningali kana Nur Muhammad. Terus misalkan tina asma'ana tina sifat ningali teh sifat Allah we eta teh ruhani urang teh nekadkeun sifat Allah sehingga ieu aya janten rasa eta sifat Allah tapi ka Allah can nepi ka nur dat Allah can nepi. Jadi ngabahasakeun kieu ieu ukuranna zat Allah ya, zat Allah sing emut supados urang paham. Zat Allah teh kunhu. Ya, kunhu. Nana kunhu teh sir teu mampu ningali kana sajatina zat Allah. Adamun mahdun. Jadi memang ieu mah zat Allah mah kunhu. Terus kumaha atuh cenah aya bahasa tajalli dat.
dina ilmu hakikat mah ngaran tajalidat teh anu dimaksud tajalidat teh kana nur dat Allah lain kana zat Allah. Jadi kan dia ya anu disebut tajalidat teh lain tajali kana dat tapi tajali kana nur dat Gusti Allah. Tina asma tina sifat ieu teh aya pertingkahan opat pertingkahan. Ya. Opat tingkah. Melalui tijabarut ya. Tijabarut melalui kana rob-rob. Tina rob-rob kana mustawan, tina mustawan kana qobaqausain, tina qobaqausain ka adna. Ieu mah gambaran hungkulnya, gambaran insyaallah ke mah kapaham lah. Kapaham. Nah, rob-rob intikol sirri minasipati ila mausufi qabla wusul. Tah eta naon ta'rifna rob-rob. Naon ta'rifna rob-rob? Lempang naksir tina sifat nya kanu disipatan sabada wusul. Sancan wusul. Jadi tos ningalkeun kana sifatna tapi ka nurdat encan nepi. Ya. Nepi kana sifatna hungkul tapi ka anu ngagaduhan sifat eta encan nepi, encan usul. Ta eta urang berarti eta harita keur aya dina alam dina rob-rob. Rob-rob ninggalkeun sifat tapi can nepi kanu ngagaduhan sifat. Artina geus teu inget eta teh kudrot jeung irodah teh. Tapi tertujuna ieu hate ka anu ngagaduhan sifat kudrot jeung irodat. Berarti dat Allah. Tapi can nepi kana dat. Can nepi ta eta disebutna rob-rob. Tah tina eta tina rob-rob naik ke ka mustawan tah itu taroki ya urang. Taroki. Oh naik ya naik. Biasa disebat oge tadani. Naik keneh. Taroki naik, tadani naik. Terus deui di Kangjeng Rasul mah mi'raj. Taroki. Tah terus mustawan. Ayo mustawan naon? Mustawan mah wusulu sirri ila hadratil ahadiyat ma'astiwa'il pana. Ta eta mustawan. Kumaha nepi sir kana nurdat sarta pana ti makhluk jeung tajali kana nurdat saimbang. Jadi pohona ieu kana sifat kudrot misalkannya kana sifat kudrot irodat poho tah. Tapi saimbang kana ingetan kana nurdat. Eta disebutna mustawan. Jadi sabelah hate ka makhluk eueuh sabelah hate ningali nurdat. Sir tapi nya tingkahna sir. Soalna tos dijabarut. Jadi lain ruhani deui berarti sir. Tos rasa gitu. Terus didinya teh naik deui kana qobaqausain. Kamari disebutkeunnya qobaqausain teh wusulu siri ila hadratil ahadiyat ma'al baqo tamayyiz. Ya. Jadi qobaqausain teh sakob ka Allah. Ya, qobaqausain teh saalit deui ingetan ka makhluk tos teu aya. Jadi saketit deui kitu nya, saketit deui rada inget keneh tapi saalit ingetna teh seuseurna ingetna kana zat Allah. Seuseurna inget eta teh qobaqausain. Qobaqausain. Tah tos jeung qobaqausain naik deui berarti kana awadna. Awadna mah nyata wusulu sirri ila hadratil ahadiyat ma'artifai tamayyiz. Jadi ieu mah gumulung ingetanana ka zat Allah hungkul. Ya, gumulung ieu mah. Teu Panas saya. mohon pana. Da ieu teh ieu ge sadaya panang tangkin teh makom ahadiyat teh ngajelaskeun aya jam'u, aya jam'il jam'u, aya jam'u qoblal pana. Mungkin aya ngajelaskeun kitu.
tak ieu teh Allah hungkul anu diingetna dat Allah hungkul anu diingetna ingetan ka makhluk eueuh matakan disebutna di dieu majlub dia ya majlub tadi dia teu meunang di guruan teh teu meunang di guruan teu meunang di pentan doanya teu meunang karena geus teu inget ka makhluk matakan lamun taim tanu nu ieu tah waktu harita lamun keur di awadna ya henteu sah di guruan teh ieu karena tos majlub menuju majlub gitu. Jadi misalkan lamun papanggih urang jeung ajengan tiba-tiba misalkan urang ikut berjamaah eta ajengan teh naon keur salat bebarengan jeung urang ieu keur salat ujung-ujungna keur salat teh naon muterkeun jam heula misalkan atawa menarkeun naon-naon heula misalkan atawa ngeduk sangu gitu pan disebutkeun itu nyaho kana pabatalan salat pan ajengan ieu teh tah eta ujab urang harita keur harita wajib muparoqoh wajib misahkeun salat sasoranganan henteu nuturkeun anu nuju majlub kitu nya taya awadna taya teh ti awadna tadali karena memang ieu mah tos panungtungan karena nurdat Allah panungtungan tapi can sampurna ieu teh tos aya dina puncakna tapi teu can sampurna teu can sampurna karena ingetna kadat Allah hungkul pan ieu di alam dunya ieu berarti kudu lungsur deui tah disebut lungsur teh sebutna tanazul disebutna tadali lungsur deui ka alam asma sifat bray katingali deui bisa Allah urang bisa dibisakeun ku Allah tah eta sapar robe disebutna eta disebutna sampurna makom sampurna yakin kitunya. Jadi ieu mah memang sekilas supaya urang paham. Jadi dina ti mimiti zat Allah dugikeun ka Nur Muhammad ieu mah qadim hadrat Allah teh ti alam hadrat Allah teh ti afal Allah nepikeun ka zat Allah tegasna ti jabarut nepikeun ka ijah ta eta teh qadim zamana anu aya ti makhluk mah berarti ti malakut nepikeun ka mulki eta hadis disebutna kitunya kitu tah eta mah sok we eta mah tapakuran mungkin oge kunaon ieu digambarkeun karena supaya orang aya gambaran kin kapayunana orang teh kedah kumaha gitu. Urang teh bade ngambah kumaha karena memang ieu kitab teh menceritakan atanapi ngajelaskeun perjalanan menuju Allah. Tah ieu kitab teh masih kene mukadimah itu. Masih mukadimah nya. Tapi masih mukadimah masih tos nerangkeun wusulnya, Jadi diterangkeun ayeuna teh sanes kunaon ngarah ka gambar engke di mana diterangkeun dina bab ieu kitu nya dina bab ieu karena memang ieu nuju ngabahas naon Allah ngadamel anu pangpayunan nyata Nur Muhammad. Nah, jadi mungkin teh supaya henteu aneh deui kitu, henteu aneh deui. Mun aya gambaran. Pan ieu teh kan dinu sematna tafsil lempang ka Allah ya ari secara garis besar mah pan lempang ka Allah teh tahapanan opat pan lempang teh berarti sapar lempang ti makhluk ka nurdat Gusti Allah sapar awal perjalanan awal kumaha ti jirim nepikeun ka ufukil mubin ti alam dunya tepikeun ka poek hate tungtungna paningal hate eta ufukil mubin terus engke teh ti eta sapar anu kahiji perjalanan anu kahiji sapar sani tah sapar anu kadua ti ufukil mubin nepikeun ka ufukil a'la tah kana jabarut tah eta sapar sani nya sapar sani terus di sapar salis tadi teh sapar salis ti jabarut ka ijah eta sapar salis ti nante sapar robena mana nah sapar robena berarti ti ijah balik deui ka jabarut jadi ti makhluk
upami tos dugi kana nudat Allah ka ijah ti ijah uih deui ka makhluk. Ta eta disebutna saparobe. Jadi sapar teh aya opat. Hiji sapar awal perjalanan ti makhluk dugikeun ka ufukil mubin. Dua sapar sani ti ufukil mubin dugikeun ka ufukil a'la nya ka Jabarut. Teras di sapar salis berarti ti Jabarut ka ijah. Saparobe ti ijah lungsur deui ka Jabarut disebutna tanajul. Tah tos nepi ka dinya mah disebutna muqarrabin nya. Tos dugi ti ijah lungsur deui ka Jabarut tah eta disebutna naon? Disebutna muqarrabin. Tah sampurna makom, sampurna yakin, sampurna kawalianana, sampurna tah eta ngajarankeun wali kutub teh ngabahasakeunana perjalanan jadi muqarrabin. Eta wali kutub nya. Aya oge makom wali teh teu jadi wali kutub sabab teu nepikeun ka ahadiatul jam'i wal farqi misalkan. Tadi dinya misalkan tah eta teh wali keneh tapi matakan kan aya naon aya bagian-bagian nya makom kawalian teh. Jadi modalna wali kutub teh ahadiatul jam'i wal farqi. Tah guru mursyid teh disebutna eta tah anu tos sampurna makom, sampurna yakin. Jadi ahadiatul jam'i wal farqi wali kutub. Berarti mursyid teh wali kutub kitunya. Jadi ahadiatul jam'i wal farqi. Tah eta teh lamun tos tapi lamun misalkan teu acan tadali ye ti ijah ye tijah ya berarti tacan sampurna makom. Tacan berarti ahadiatul jam'i wal farqi. Jam'u terus jam'u. Tah itu majlub sebetulnya. Majlub gitu. Eta makom nupus disebutna. Makom nupus. Tah eta teu sah di guruan anu makom majdubin. Ya, matak mun boga ajengan boga guru sapertos kitu mendingan muparokoh urang memisahkan diri. Jaetet naon teu sah di guruan. Naon sababna atuh pan keur teu inget ka makhluk. Matakan di alam dunia nya kitu dohir ngajalankeun syariat, batin mah di alam malakut di alam Jabarut tepikeun ka ijah. Kitu dohir mah di mulki tapi ieu batin kedah naon? Kedah sapar. Nya kedah sapar, kedah leumpang. Ya, singkade nya disebutna. Matakan di ngabahasakeun sapertos kitu supaya naon supaya aya gambaran nya, supaya aya gambaran, supaya aya patokanana. Ieu teh penting kurang kedah diinget teh. Abi kapungkur sapertos kieu tah dikieu-kieukeun janten gampil. Ya tarifna tos jelas gitu, tos jelas. Iya langsung tadi di setting ku abi teh supados cepet we dalam menulis ayeuna-ayeuna makan lamin nulisna gitu nya. Tah itu sapertos kieu nya. Janten mudah-mudahan ya urang aya gambaran karena memang ieu kitab pikeun leumpang nabatin urang menuju zat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu pangaosan aya manfaatna sehingga urang dikuatkeun keimanan ka tauhidan ka Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahman sinareng salam kita salamina rahman sinareng salam mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Salli wa sallim
iman ala mada salli wa sallim iman ala mada wa sallim minal afati wal balwa wa sallim minal afati wal balwa. Mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya, mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya tina pancabangya tina rang coba tina pancabangya